Ya Allah, ya Rob, kawin hayang, umurna sekolah kieu, usaha hayang, usaha naon ieu nya? Masya Allah. Alhamdulillah, amin, nikmatna ieu. Halo, Masya Allah, ini Astagfirullahaladzim, ya Allah. Begitu padahal banyak, sebelumnya sabar belah. Iya, ayah sudah lah. Istiar maka mana baik. Jangan doa belah. Sudah baik. Kan iya gitu berhata. Mereka pegawaian. Kemudian bagai menurut dalam mulai. Ya Allah. Lehe kemarin jelemanya lagi kemana di Makassar pemajikan sare anak sarare usahanya ke imah Dendi begitu motor nama ayah si Dendi di mana ya lu sare kan ya oke on ya salawat billah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidni ilman nafian wa wafiq li amalan salihan. Waalaikumsalam. Hei, kalpat baik, kalpat. Dari kunci ya. Waalaikumsalam. Baik. Di mana Pak Ji? Alhamdulillah Pak Yesus. Di mana baik? Di mana? Mau baik. Kenapa dia? Nah, orang baik tadi. Kunaon? Kunaon? Atuh, nyawa kumaha nya? Ada bijakeun mah tuh, mantap keluar. Atuh curhat we orang-orang dia. Isin teh umur ya. Ayo dia umur kok ngod. Atuh geus apal geus umuran yang aing ban. Ngarang we. Atuh kabogoh komo aing. Terus? Boga ide teu? Ide jeung naon ya? Jeung kaharep itu dagang naon teh urang. Usaha. Kayak usaha naonnya? Naon kayak urang ge kayak usaha. Usaha naon? Tapi can ieu can kapanggih usaha naon? Usaha mikiran keneh. Keke. Ning kopi hiji anjing. Bukan segera mau kita orang join bae. Geus segera. Geus tiis eta. Kamari. Oke aing boga ide yo. Naon? Gonjreng kumaha ieu urang? Gonjreng? Heeh. Duaan uang gitu urang masukan bae heula. Maksud bukanna penting apa? Atuh urang isuk bae heula. Isuk bae. Lamun geus insyaallah kitu nya di tengah janjian. Hain mah tambah penting. Tambah penting. Tadinya teh urang kopi, susu. Aduh, ya amatnya jadi tukang anjuk. Nagian kadi-kadi tuh mere. Apa yang jualan subrak baik itu dong teh Ina? Apa jualan cimol dong teh Betty? Jadi kieu teh kumaha ngomong usaha ya. Kira-kira aya modal atau aya insyaallah aya nya. Sageung gede jeung leutikna mah atuh sugan bae aya mah hilah. Sugan urang bisa nambahna jadi atuh hayu mau barang banyak. Kumaha urang jadikeun bae nya. Jadikeun bae. Ke urang nyeureun nya. Sok aya di dieu urang mah. Kumaha nya? Duh, ya ieu pokok bae. Ayo bae. Oke, sabaraha ieu? Cukup mau sakit orang ya? Oke, kurang aman. Besok kita mata cukup baik cukup 70.000 nya.
kurang mau duit gitu aja. Seberapa? Duka ini. Nah, alhamdulillah kurang mau 40.000. Tah. Jika guys 80. Kuari iya mikirnya jeung isukan. Belanja jadi isukan kan isuk baru. Isukan. Langsung bae lah. Ya, mau motornya dia ya. Langsung ieu air motor mah. Nah, iya aya 110.000 nya. Kurang cukup kan bae ya. Cukup bae. Ya deh. Kira-kira apa teh bahan-bahanna nu rek dibeli? Sugar apalah. Naon bae coba. Mending direkap di ayeuna. Oh nya. Terus kenapa be? Naon bae gitu. Naon bae urang nu bakal dibeli. Satu nu hijinya urang beas sabar liter urang, 1 liter beas enggak? Ya kalau Yang 1 liter. Lupa dua kayak sambelnya. Sambelin. Tempe udah tuh orang. tempe pakai Doanya kan dijebel. Tempe. Oke. Tomat ulah. Oh ya. Oke. Oh bawang. Ya, sukses tempe pas kelompok ya. bayan Dari banyak 2.000 banyak. Bawang. Terus kira-kira pakai ayam enak. laukna Oh, sabaraha kira-kira sa ieu na sekilo. sekilo Oh tuh sekilo. sacukupna Kan kumaha urang nyampe pasar ge kayak Terus lah. isu Sikisuk ya. urang beli yang cukup dibeli urang Atau orang itu pokoknya huruf cukup kan. Lo poe ta? Sereh. sereh salah Salam. Terus pokoknya jadi insya Allah orang soalnya dia nyeret teker ya ngadu aku mau. artinya urang kan di imah eta we majikan butuh dinafkah jeung anak Atuh susu kudu pampers komona lanjut urang usaha henteu kan soro bae pula ge. mending deh di masih single Atuh eta istilahna motor aja kudu ganti oli. terus orang sadar di mana Oh di mah ada oh jembret putih. orang sedih banyak suka kenal apa ya seperti ini ya kurang belanja paling suka Kira tuh ini meski baik bener dah. bismillah Tapi kira lah hah mereka bawa lah. Astagfirullah amat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, mudah-mudahan ya dimanfaatkan kesarena ieu. amin Allah. seperti Ulang udangan kan? Hah? Ulang udangan. Moal insyaallah. Ya. Udang gede ya? Oke, subuh urang. Ya. Oi. Sudah oi. Pasang berang. Ih, nah. Oi. Oi. Subuh. Hah? Berang kena. Subuh itu. Oh, ada.
Ya, mending bareng kita yuk. Kalau tak, minumnya baik. Belum tak kawin kan? Dia kan bro. Dia kan kalau kan bisa salah nih. Udah coba nanti. Sini rumah Pak. Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini kalau ini setik. Nah, seperti itu kan. Biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi min jami'il Mangrik, Ulan. ayo mengatip ka mana teh katingali. Yang adanya maka Bogor tinggal mana ya kamarinya? Bogor, kerira. Mari. Jika ada mah nyiarpi pemajikan nih teh. Waduh, aing teh teu ajak. Atuh gitu, usahanya reat batur mah, Mang. Urang Ulang ngalamun ya dongker peuting. Aduh, baik. Bisa ieu doang, bisa stres doang, Mang. Ulah gituanan deui. atuh setet mau ulah. Mending doang Mang Atep tuh. Ya. Nyareat manehna usaha ka ditu ka Bogor. Kamari mah nempo dina status jeung bikang we memang. Manehna. Nya. Tuh eta meureun nu di Bogor teh meureun. Tugan bae lah urang ngadoakeun we nya. Amin. Tugan ke Mang Dendi nyusul. Udah ngobrol bae eta tutung tuh. Moal atuh. Oh tempo. Geus gagah ieu mah masakna.
Satuin kurungkeun, asurkeun. Udah kemananya? Garawe gitu. Panteng ajak-ajak aing. Mang, Duit kurang sebenarnya mah dikit penting rada ngegeletek di hati. kunaon, Mang? Mikiran ieu lah usaha urang ya. Mikiran apa? Maksudnya kumaha? Ya keur urang ya. Atuh lain mikiran teh bisi telaku teh kumanya. Oh, masakan ini mah tuh orang nyari keur, Oh. nganggo keur. Lamun teu laku urang serahkeun ka Gusti Allah. Oh, gitunya. Nya atuh. Lamun teu laku cenah urang bikin ke anak yatim, kana janda. Itu bae urang mah. Sodakohnya. Sedekah atuh. Terus lah. Ari geus kitu mah kan Oh. urangna jadi ngeunaheun. Enakeun bener. Hate urang. Geus kitu bae urang mah. Ulah sieun-sieun. Ih panas amat Mang Erik. Naon we panas? Hate mah udah panas. Nya hate. Doang boga kabogoh ditikung ku batur gitu ya. Nyawa aja. Bener berarti nya. Baru nyawa tah. Kan sok lamun bae. Belum lamunan. Euy, karena ini santri kalong? Mau nyicek. Cek. Di mana yuk? Hah? Di mana? Di mana beli kopi? Lain karena ini ya? Dulu ae keren yo. Bagus Libat, tuh. ya? Heeh. Oh. Ieu mungkin mah yo. Arek onlinean yo jualan. Ah, terus? Urang ngebiung kan yo. Oh, coba ajak-ajak ya. Kebeneran Mang Erik. Terus biar mau rokok lah. Beli rokok lah. Mari ngopi orang ngobrol. Oke. Boleh 5.000 gak jadi? Jadi kan. Ya. Kopi hiji. Hanya? Oh, enggak sah. Meser. Ser. Meser. Kemana tukang warung? Temen-temen gue duit goceng ikut tengah layar. Mang Erik. Ulan. Iya, kumaha yang masalah ngorder lah ieu. Order ieu Heeh. jualan orang ieu. Nya, Malah mun di-share bae di mana sana? di Facebook tah. Oh, teu naon? Dina IG tah. IG, urang IG nu teu boga. Bogana naon? Instagram. Aduh, eta sarua bae. Eta IG teh Instagram. Oh, gua. Aing. Nya, Anjing. laju geus kieu ieu. Mun tos aktifnya kumaha teh tos kieunya? Hei, santri kalong. Jadi Hei. ajak aing. Atuh ka dieu asuh, mana teh kopina? Teu meunang. Ah, sini ngobrol. Kali. Aing mentang-mentang boga duit 5.000. Teu dilayar. Karunya Ayo suara bae. Nya, ngikut training bae. Kita unggusan ieu. Iya, unggusan. Aing ieu naon ieu? Bisa naon ieu? Gua nyeleng, baraya maya. Iya, kaca saya buka WA. Teu boga urang. Boga ge eta doang nu chat teh naon ngaranna? Nah, chat tembok. Lain WA. Oh. Atuh seru bae eta mah. WA eta WA. Oh, seru eta. Di WhatsApp. Oh. Bejar urang WhatsApp lain. Lain kumaha ya cara ngirimna? Tapi di-share bae, di-share. Oh, di-share. Di-share di WA. Pak cebok. Oh. Dina IG. Oh. Apa lagi? Itu orang boga ke Instagram. Seru bae. Seru bae pula. Aing. Pantesan jauh gua wae. Hah? Ngomong bagi salah. Aduh, aing. Pilihan jomblo mah. Oh nya. Lain ngomong-ngomong ya, gua sering sayang ngaranan can. Hukuman cancan kepikiran kurang. Di pan kumaha? Kira-kira kancer boga ide tuh. Kelanya. Nah, pantes. Oh, kumaha lamun-lamun gua nyeleng baraya? Atuh bagus eta, bisa bae. Tulisnya baraya maja. Heeh. Oh. Iya, beneran mah. Cocok urang ge. Ya surang pasar nya. Coba. Coba jajal. Dina WA. Cobaan nasi gonjleng baraya maja. Tah. Dijamin rasanya kangen dia terus. Yang nah, ayo order ya. Alhamdulillah. 5 bungkus. Alhamdulillah. Jauh. Ini
Lex di mana? Biasa nagihan. Nagihan? Oh. Menang. Gitu bete. Pandak na kebot sih nah di juri. Wah, juri lagi palsu. Doangan baik. Emang kudu banting setir namanya. Kurang gitu kayak usaha ya. Usaha kecil-kecilan. Nah. Bonjeng. Bener. Bonjeng nonton yang kan cek. Barayam aja. Iya kanannya. Coba bang ya. Arek kan? Tak coba mah. Siap. Iya kan mah. Jauh mah. Apa aja ya. Nyoba mendaun teh lah, daun teh. Daun teh gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Lomba-lomba. Belum mati. Oh, sebentar. Barangnya. Saya sudah apa kan? Oh. Pokoknya mah ngeunah kan wae. Enggak sedih wae. Lain bisa nyarap. Di sini lagi urang. Terus gitu tahu. Kita coba cobain. Gerak. Nyong sembilan bisa. Oke. Bismillah lah, sudah marapa. Jengkol, tempenya. Sambal asu Ayam. biang. Iya, nggak ya jadi. Nonton. Asin. Oh, kurang. Oh, gerean. Ini punten. Hitung sodako. Tuangan ya. Karunya. Tunggu bentar. Sahabat Baik. ya. Penyon. Beda. Gua pernah mengadu mah. Udah. Gede. Iya berarti gede dia. Pikiran aku aja. Belum, guna anak dia. Bener. Atau kami ya. Tuan, Itu gua. tuan. Itu tangannya dari santri. Tuan itu mau dikasih. Lah, ini mulanya. Bener. Mahal. Berapa ya? Hot wing. Sahan kalian baju hiji. Ganjel. Jadi lanjut mayat. Hah? Gimana? Mobil digecerkan jual. Di tangan juga naon ini anduk. Ampun deh. Aduh. Lain bener ya, eta nah. Mana? Kang Cekeng. Nu 12.000 cenah ge. Tilu pakai siap. asin. Siap. Nu pakai ayam eta 2, pakai Ayam dua. 15.000. Mungkin di kamar ini? Di kamar? Pasar. Oh, ke pasar. Mana itu bukan? Nu 15.000 mah teu pakai jengkol ya. Coba aja kok. Heeh. Wis, salah bae aing kita kapuh bae. Kurang hiji. Ide. 5. Oh, ini menjeng tambahannya. Oh, nu 5.000 buat jelengna doang cenah. Alaman nih pembeli. Aing euy. Mang, Woi, kan cek. Nah, Ngomong itu tukang anduk anteng amat sadar itu tukang urang. cukup dulu gede-gede tadi betah. tadi saya harap bermain eta. Makan gratis. Antep kan lah. Mayat apa ya, Mas? Jangan ya. Oke, menang dibayar. Jangan lupa order Gonjleng Baraya Maja, harga sedulur rasa sabatur. Kami juga ada IG-nya loh. Warung Baraya ya di bawah ini. Mantap. Mantap.